you still do. Remember when I was the apple of your eye. The same. Aing nelfon si Padla ya. Aing parusin deh. Aing cerita deh. Oke, nomoran di sini. Sasi, kok dia nelfon nih penting-penting yang nanya. Halo Dir. Halo Indi. Di Ima. Tadi atuh ku Ima. Geus penting sia. Sia isukana. Yang satu sekarang ke Ima. Oh, guys, tungguan dong. Oke. Yang satu. Oke, buat ke Ima. Assalamualaikum, Puat Saripudin yang suka martabak mini. Waalaikumsalam. Galau bae kok dire. Teteh dipagan enggeus nanggeus galau bae. Aduh. Si Kodir. Misalnya. Dit. Sia ini kipas nari sih. Lumayan ayat 2 iji baling-baling nak. Ayo ampun lah tekan Banget sia. Banget sia beduk sia. Dit. Sia kipas tuh jalan-jalan. Kipas kena godong gen 2 iji. Ampun aing ngoboga kipas gen. Der. Ih, jalan euy. Jalan nih kipas tajin goreng kigen jalan ti. Cih, aing nu wakau. Buat datang ugan. Suruh erak dijelegeun heula. Siapa kipas? Anjing pas rusak sih anjing gede bener kan. Iya. Biasa variasi Oh. mah. Wadah. Sia galau nah deh. Biasa tadi ngomong gue di jalan dah. Gue. Iya. Duk kan. Hadir. Aduh. Helm deh. Kemari. Duk deh. Menit ada. Ya sih. Pulang apa ya? Hah? Kemari. Kan sana teh kieu. Kemari. Cari kan aing terus kumpulan euy. Oh. Kumpulan apa? Tasih. Tasih. Long race bos sintangan nih. Senggol dong. Sia senggol dong. Ya rencana teh reka mendingan. Oh tadi salah. tas ieu teh anak kumpulan. Aing aya awewe aing di dia teh maksudna urang deket-deket di mana teh awewe lah deket jeung urang. Tapi pas aing gawe ditu nya anu cuak pisan. Cuek mah maksudnya kemari. Ya kaos nu teu kenal bae kitu. Disuruh lagi radio. Sia lagi kan di maksudnya. Maksudna suruh nyamperkeun ka urang teh. Ente nyari nyamperkeun. Karena isin Sia isin. Nah ya menjamas ya. Sia isok. Mau lo. Oh, dan. Aing teh suruh nyamper ka urang aing ge hareup aing teh. Oh. Diukna. Mainna teh kan arek balik geus penting 50. Aing teh ngomong, "Geus urang bege antar naon?" Maksudnya teh nya teh awe nu kamari apa kumaha teh teh? Heeh, nu kamari, ku aing teh kan arek diantar balik terus mainna teh embung jeung baturana. Aing teh ngomong geus urang wegen. Da aing ngarasa hayang ngobrol heuh. Oh, yang ngobrol lebih lanjut nak kumade gitu. Tapi budak itu teh dek anggar we. Dekeun. Oh.
terus mainnya teh balik jeung baturna, terus patimu tah di jalan, terus kan patimu tah di jalan, mainnya jeung baturna, wah ini kan dipepet, pulangnya jeung aku begen, nya dianter. Terus Oh pas kala sorry yo. Maksudnya pas nenek balik nanti nyai nunturkan gitu di tukang. aing yang nyawa sih ke mana? Oh langsung balik henteu gitu. Aing teh nuturkeun manehna jeung baturna, terus patimu tah di jalan. Aing ngomong, Sia ulah cerita dudak. sia aing saking egogona sia. Heeh nya. Henteu maksud aing mah kieu, Dir. Kita kan aing kemarin geus ngomong ka nyane. Geus ulah lok merepet terus gitu teh. Angger misalnya nyina merepet terus mah seolah-olah deukna teh ngalalaikeun kos kamar aing ngomong teh. Sia ngalalaikeun. Lalawar meureun. Sia ulang deui. Episode pertama jadi. Nyanteu aing kan aing jama bogoh kumaha sih. Jadi urang perpet hayang age baikan gitu aing mah maksud aing mah. Yang geus ayeuna mah kieu bae heuh. Kumaha carana misalnya budak itu angger bete teh geus ulah dilanjutkeun, lanjut part 2. Pas itu teh kan aing teh ngomong ka manehna, geus age tadi lebe ka aing mah urang erek nganterkeun batur urang heula yeuh. Oh, celah. Maksudnya nya teh eta teh nunturkeun kakak eta teh nya jeung babaturnya nih. Heuh jeung batur urang aing. Oh. Sana aing teh daekna daek terus aing nganterkeun batur urang aing ka imah. Terus aing teh balik teh ka manehna. Mainan ngareguan. Oh, ka budak. Abang eta anduan di jalan, terus aing teh geus naik motor. Tah aing teh launan ngobrol. Kamu nasi geuning enak mah berubah. Sia berubah apa aja. Sia part 2 deui bae. Terus gimana? Aing ngomong kaos kitu aya lagi lain sugan. Kirain. Sia urang beli beda tuh, maksudnya kumaha deur? Jelaskeun ka Aing grogi aing. Bisa sia grogi depan kamera sugan. lain gitu, lain grogi depan kamera. Terus? Ya urang teh konten kreator. Sia konten kreator itu brand. Terus gimana? Tah kan aing teh terus jalan lawan aing nanya kos gitu. Mainan ngomong teh nyaho bingung. Ngomong bae bingung teh bingung kunaon. Sia mau ditembalan. Sia tembalan. Ya maksudnya sarua aing bingung maksudnya deuk naena naon sih gitu. Aing ngomong kieu. Bingungna kunaon sih? Teu nyaho. Emang geus perasaan sugan ka urang. Teu nyaho, bingung terus nah sih amun aya salahnya urang minta maaf. Emang teu bisa diperbaiki, cai teh urang geus bogoh pisan ka maneh. Servis dong perbaiki. Iya motor. Cuma geus sarawat teh coba seuri Ya ini mah kamari cerita kos gitu, ayeuna kos gitu diangger bae. Maksudnya kan aing nu leuwih berpengalaman heuh. Ya ayeuna mah kieu heuh, Dir. Maksudnya kan nya ka ngadenge lah ibaratna omongan aing gitu kan. Emang umurnya boleh gitu kan lebih ti aing, tapi kan pengalaman aing nu aing rasa gitu kan leuwih ngetinya gitu kan ibaratna. Sarua aing ge kos gitu. Aing 2 bulan yang curikan udah kawe eta, tapi naon hasilna angger bae. Jadi kumanya urang geus perjuangkeun dewekna gitu kan, urang geus jadi geus sagala halna jang dewekna gitu, tapi dewekna feedback baik ka urang tapi nya nyelukut siang emang tapina. itu compong. Ya tadi bae. Maksudnya kan urang geus effort lah ka dewekna tapi dewekna feedback baik ka urang. Setelah orang pikir-pikir sharing jeung babaturan itu ieu urang geus teu dipedulikeun. Masa urang geus erek ngejar-ngejar bedewekna. Kan teu mungkin gitu kan. Jadi nya Aing mikir oge ka dia. Aing geus berjuang. Sia-sia ku berjuang Kan aing kan geus berjuang. merantau di negeri orang. Maksudna aing hayang bener-bener loh jeung budak eta teh aing geus insyaallah aya rencana ka hareup kumaha kitu. sia ciri. Aing teh bohong. Sia ciri apa cirinya dong? Aing bohong bener ke budak eta teh goblok. Sia. Aing kudu kumaha deh. Sia udah ciri katuh. Aing sekarang yang cari kenapa teh. Enggak sia udah ciri. Aing kudu. Sia jadi. Sia ada ciri Aing jadi. Sambil sedih monyet. Ya aing tega tuh sia. Terus gimana deh?
Nyawanya ngenangkeun diri ke Ambon. Si Ambon. Ambon nih bos. Sengusung. Geus ada Semar diajak ngobrol teh ujungna artina Semar. Artina. Lain andaeun yo. Si andaeun. Geus lanjut part 3. Gas. Aing balik kah? Ya guys. Thank you. Siap. Bisa lah kalau udah ini dong. Oh jaga. Nanti balik now. Ah, Mbak, Din. Oh siap. Si aing pusing bae. Aing gitaran ah. Anu naonnya? Naonnya? Ngarang bae ah. Buat dia yang menyakitiku. Di sini merindukanmu, tapi kamu jauh di sana. Aku sangat menyayangimu. Aku ingin hidup dengan kamu. Dirimu satu-satunya yang paling aku sayangi. Biarkan rasa ini terus menjadi. Aku takkan menyerah karena dirimu sayangku. Aku sangat menyayangi